7 menit nak di bejaan. Jadi 5 keneh wae. Bener. Ketik. Tong hilap, subscribe, like, and share na. Haha, kuaing kurang hudangkeun. Molor pantau tadi kunci. Anjing. Ah, seperti video anjing. Untung tengah cai ya. Untung tengah cai gitu ya. Cuma tengah cai licik. Kenaon atuh euy. Kenaon? Atuh orang nyin konten, Bray. Orang buka konten terbaru ya jangan harian di dinya. Jam berapa ya? Tinggal ya tunggu jam 14 sebenarnya. Setengah 2. Saya di sini juga kudang. Keketrok kenaon? Oh, keketrok wae ceng teh udah muka. Ku aing video di taong kaca keur sare. Teu kunci mah berarti. Oh, pasti buka trik kunci. Jam 4 aing makin gitu. Timbaran. Oh, aduh aing. Geus tong videoan gitu lah. Tong videoan gitu. Atuh kenapa ada resep atuh ningalina. Dari mana? Si mana dia? Tengah aja ulin ka dieu tuh urang. Jauh-jauh teh dah yang panggih tuh sono geus sababaraha pekan dia teu nyeun konten. Teu pangalengan langsung. Heeh. Teu make masker. Henteu. Ada bersih itu pangalengan mah corono. Lain masalah aku bersih teh dari penyakit mah teu katingali ku panon teh kasat mata. Pan teu boga masker aing. Iya, lain orang lain erek promo lain naon nya. Ngaranna hirup di dunia wabah kieu urang kudu steril lain kudu kemana lain urang lain nolak masalah berteman. Oh, ya siap. Teman mah jeung sajeng kudu ieu mah. Ya bener urang mah ngobrol di nya. Heeh, sapoe masalah kehidupan rek jeung saring saha rek jeung dulu rek jeung saha di luaran di mana-mana urang rumah belum pakai masker khusus masker kudu masker medis. Masker medis. Ya, medis itu benar-benar anu steril seperti kieu ya. Enggak tahu kan. Tah seperti kieu ya. Oh, oke. Masker medis nu kieu teh. Oh, eta masker medis ngaranna? Oh, nu kieu teh. Da sebenarnya mah masker mah bisa sih masker kain ukuran itu dengan lebih steril, lebih aman nu kieu. Sok tutorial percaya digitukeun ge mah bocor. Soalnya nu kieu mah geus terakreditasi lamun di sekolah mah. Lamun dia mah SSNI lah. Oh. Gitu. Omat-omatan ieu mah nya lamun aya unit mangkat ka mana wae kudu pokoknya memakai masker wajib banyak jaga-jaga wae orang teh model kepolisian model kesehatan di rumah sakit di jalan luar itu diutamakan masker ya sok pakai masker nak sok pegawaian teh kayak cik mah cik itu bari pang video kan orang pakai masker kan kasep pakai masker mah tuh sok pokoknya mah lamun butuh masker lagi aduh aya pergi ngatur irungnya iya teteh kaleng botan kumaha bisa gitu ada erek irung demes erek irung mancung ge bisa pokoknya lain singnya lamun butuh nu masker nu ngaran itu nya Aden channelnya yogikeun pokona. Oh iya Aden channel ya. Warga-warga Aden anu mangkat wisata ka dieu nya terutama. Tah enak kieu ka warga Aden sabaraha hargina meureun sabaraha ayeuna. Henteu aya masalah harga mah aya diterangkeun di deskripsi.
diawas lah nya. Siap. Tampil lah mungkin mah masalah pengawas mah nu penting mah ayeuna. Tampilan anak ge halus kan siga wadah casing. Brand atau napi wadah kudu benar-benar sopan anu kitu mah kudu steril atuh. Banyak tina kata tina cara. Jadi di repeat nih itu teh. Di repeat sok benar-benar terjaga pokoknya mah. Aduh mana mah. Datangan konsumen kudu benar-benar bagus. Kan orang orderkeun lah ya. Siap. Siap atuh nuhun Kang Ogi. Siap. Pokona mah kieu nya. Sampurasun kanggo warga-warga Aden ampunten abi sabaraha pekan aya saminggu leuwih nya. Aya seminggu. Kabar konten naon sabab aya sababaraha faktor anu matang kabingungkeun kana sirah euy. Aslina hampura we nya kanggo warga-warga Aden anu di mana wae ayana. Ulah kecewa lah. Ulah kecewa pokona mah ayeuna oge sabenerna mah lesu tapi kudu semangat. Gitu. Pisan aya calon mogi cerita calon naon lah masa tep kemah nu kada itu masa kota-kota nu kada itu mah di babat tuntas. Nah, bener tuh teh. Asli. Jadi ngomongkeun anak aya naon? Aya hadiahan. Aya buru. Ini aya hadiahan nu di babat. Siap. Pokoknya semangat ya buruhan ya. Kayak hadiahna surprise pokoknya sabaraha-sabarahana aya. Jadi kieu Kang Den ya. Challenge ieu teh nya geus ka dokter, geus ka dosen. Dengeun heula. Dokter, dosen, guru, terus tukang parkir itu cobaan teu bisaeun keneh. Aslina kan teu bisaeun. Kan pajal ujung-ujung iya budak leutik ge bisaeun kitu tah. Nah, ayeuna Kang Aden urusan farmasi ieu. Dek ngasah otak Kang Aden bisa teh mecahkeun pajal ieu. Beda masalah farmasi ke sekolah ieu mah. EQ lah bahasa urang. Iya kan atuh sugan we dosen ge atuh bisa. Siap. Dadu bahkan hari tau mah masalah warna-warna nu beureum hejo koneng hejo. Tah, siap. Model nu kitu mah. Sok tungguan we lah. Dek langsung aja teh. Siap. Tah, jadi kieu ya Kang Aden ieu nya. Ieu kan aya 5 kotaknya, 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 kotak ieu nya kudu jadi 4 kotak. 4 kotak. Syaratna kudu nyokot 3. Misalnya cokot ieu nya 3 sikil 1, 2, 3. Tah, si 3 ieu kudu bisa jadi 4 kotak nyambungkeun, tapi kudu nyambung ulah jadi sisa, tah mun ieu kan sisa. Tapi jadi sampah. Kotakna anggar sada kitu. Anggar kotakna kotak we pokoknya ulah jadi persegi panjang, ulah jadi segitiga, kudu jadi kotak pokoknya. Contohna misalnya nyambungkeun ka dieu. Set. Tapi kudu jadi 4 kotak, pokoknya 5 kenehnya 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Ulang baheula keur pinter ngoronang ning ngajar kieu teh. Alah, juara RT we. Mesti ka balai desa. Malah nggak di buruhan ku sawang 3. Malah. Ha. Sawang 3. Siap, Kang Aden keur wae teh. Oh, siap. Syaratna anggar nya kudu nyokotna 3 korek ya. Kudu jadi 4 kotak. Sok keur wae atuh. Sok di ayeuna. Kela Kang. Hadiahna tuh kudu ditampilkeun nya. Pakai WhatsApp mau mencerah bahasa ini. Siap. Orang ditunggu. Tah, ieu hadiahna Kang. Hadiahna 300.000 nya dalam waktu 1 menit. Lamun nambahan deui misal teh lila keneh 2 menit, kurangan ku saya 50. Jadi hadiahna 2,5. Lamun kayak nyampe deui kana 3 menit, kurangan deui 50. Nyampe deui 4 menit, kurangan deui 50. Nyampe deui 5 menit, kurangan 50. Lamun leuwih di 7 menit ya 100 ge dibawa mulai hadiahan. Ngerti? Siap. Tah, hadiah 300.000 nya. Lumayan Kang, ya jang pulsa wae jang kuota ngegentian. Jang ka WC aing mah. Jang ka WC siap. Kita mulai siap-siapkeun leungeunna atuh, soalnya di waktu ya. 1, 2, 3. Lain sebenarnya mah urang mah. Waduh, kalah. Tikan. Sok mah. Lain sebenarnya mah urang ngerasa ngelik klik nah anjing aing nu boga YouTube nu boga channel Pebumi apaan ngahaja itu nguji YouTuber gitu, otak YouTuber kumaha ya
Udah sebenarnya mah tuh kurang anu ya kudu kieu teh. Kayak dia mah kurang di telepon kieu sibuk wae itu teh. Kan namanya ge jalmi atuh kudu aya kasibukan. Sok adegeun lah. Siap. Jadi kieu sabaraha ieu teh. 1 2 3 4 5 kudu jadi Jadi 4 kotak. 4 kotak. Siap? Siap. Kita mulainya. Pasti mulai Ya langsung. bener berita ya. Bener, hadiah asli ridol ya tala. Abi keraya rezekina ya. Mal aya patula patali aja. Bawah. Bener beas. Eueuh, pokona mah. Sok, Kang, geus mulai tas topasna. Geus 2 detik ya. Oh, buru Kang. Kade ulah jadi segitiga, kudu kotak deui. Minakeun eta jadi 4. Alah, geus 1 menit Kang. Hampura ya gocap. Mantep we waktu mah. Pokoknya Mas naik 1 menit. Wayahna dicabut gocap gitu. Dua menit berlalu, gocap. No. Kieu sia. Nah, jeung kitu. Kela naon padieu 1 2 3 4 ari ieu kumaha ieu bolong atuh kan kudu jadi kotak. Maksudnya kan 1 2 3 4 kan ya. Tadi titana kumaha? 4 kotak. 4 kotak. Ieu 4 ieu kotak. Aduh, kala praktikan heula ieu. Stop aja praktikan heula. Ya asal tengarti. Apaan? Ieu teh angka 4 ya. Tinggal itu. Tuh. Opat teh gitu. 4 1 2 3 4 jadi 4 kotak. Lain kan. Maksud aku jadi 4 kotak kan. Iya tuh lain 4. Anjing kasar ya. Lain Kang, kudu jadi 4 kotak. Aduh. Ulah jadi 4 pokoknya mah. Jadi real gitu. Real gitu. Aduh baik sih Kang kumaha ya. Kudu real gitu. Sia Kang aing ngabodor wae ieu. Kang ini ceran serius Kang, hadiahnya duit Kang, aing. Ieu mah pajal Kang lagi ngebodor. Iya rebanya aslina aing mending di krokumis we. Sok. Bro, jadi deui kalah stop aja ngomong hurungkeun deui. Sok. Geus menit ka 3 Kang hampura. Gocap deui Kang. Duh, aing 150 ya dulur beraya. Jadi 5 berasa asli panjangan. Wah, enak kan. So, bro. Lewat 3 menit, duit dibawa kabeh. Awal hadiahan, gerejan, kurang. 4. Ieu mirip jiga nu baheula urang baheula keur SD kieu ngan cuman lain kieu ting kumaha teh Curang ge. Ti dosen guru mesti dicobaan nepi ka tukang parkir anger tuh bisa. Budak leutik nu jago pajel ge saya. kan kitu awalna teh kan. Jadi 2 3 4 5 kudu Jadi 4. Awalna kieu. Geus 4 menit Kang pura. Aduh. Sok cicing pokona mah geus 4 menit leuwih. Ai masalah duit keun bae urang mah. Itu pan meh semangat ya bae duit teh. Cicing asal leuwih ti 1 lain we catur euy. Oh bisa catur? Teu. Kayak orang mau papana mun bisa masuk. Orang main catur. Papan tulis. Papan bor.
Aduh, ya ini sales mah. Ya. Anjing anggar euy 45 euy. Oh. Waktuna euy. Bro. 5 menit. Iya hadiah anger mun 6 menit teu beres keneh. Cicing tong kana waktu lah. Sok. Opat. Anjir, bener geus opat aya teh nu 2 ka mana geus? Cicing. So, Ah, geus 5 nya ya nungguan semenit deui. Ka menit ke-7 menitna di bejaan. Jadi 5 keneh wae. Pasti 100.000 euy. Edan. 1 2 3 4. Mantap. Asli lur tambah settingan ieu mah. Kamari dokter dosen geus eleh ayeuna euy, kapecahkeun euy ku Aden. Waduh, lah. Ai, kunaon. Tingali badaya 4 kotak bener tina 5. Ah, tah ieu pajal ngaranna. Mantap Kang Aden bisaan. Wih. Tanpa no settingan demi Allah aing mah tah. HD euy. Rek kuis rek naon ieu. Pawangna we gitu. Pawang mah. Rek masalah kartu gapleh di kieu. Jadi jadi lah. bener. Pokona mah. Aduh. No. Ti mantap Kang da terjadi. Lumayan Kang. Atuh nuhun euy. Ampun Gusti rek kieuan ka urang. Dadet mah urang ge geus apal geus sabenerna mah sih. Urang sorangan teu paeng teh bakal kitu ayeuna teh. Ini Waktu kan dari kan ala ceritain gitu. Tapi enak Kang tuh di awal padahal lumayan 300.000 teh Kang. Santai, orang mah lain masalah ku duitna tapi masalah ku opening lah. Oh. Tinggal manjang gitu video ya. Padahal mah bener aing teh apa demi Tuh kalian we Kang ya. Sebenarnya Kang eta lain kitu kurang mah Kang anu simpel mah. Akang mah eta mah otakna hade teuing gitu. Kijok aing. Jadi kieu ya. Kos tadi bener kan lah Kang. Akang mah rada hade eta mah rada mikirna panjang. Dirinya kumaha cik dirinya. Nu simpel mah kieu Kang ya. Kang set. Kan gitu tadi teh awalna. Awalnya kieu nya kotak bayar teu sempurna kotakna. Bae sok. Nu sabenerna. Bawa ieu. Kang teu jadi. Kan minagna ge 3 kotak, Kang loba tadi. Bener teu jadi. Balikin duitna. 3 kotak sih lain teh. 3 ieu teh bawa hiji, 2 3 misalnya tah kudu kieu Akang tadi minang ku sama hiji. Sok ya deui nu Akang tadi. 3 Teu sok jadi deui sok. Tah kieu tina kieu. 3 nya. Aku jadi 3 nyokotna. Hiji 2 Oh. Tuh. Yo, balikin deh atuh, balikin pan kudu 3 kali nyokot kudu jadi. Heeh, bener. Duitna tuh balikin lah mung aya. Rugi satu kita sabur duitna mung kalau kena. Zaman tadi kan di awal ke 3 nyokotna ulah leuwih. Orang salah tadi perangkok gitu. Balikin deui. Noh, baik orang ulah di stopan masalah 1000 baik, tapi kudu 3 kotak nyokotna. 3 kotak kumaha maksudna teh? Tilu siki iya tah, tilu siki non Korek. tilu korek kumaha mah. Ya Kang loba tadi, orang salah tadi. Poho Kang kepohokeun. Kudu tilu. Hiji 2 sok hiji deui tah batasna. Mun teu kudu dibalikeun deui eta ka awal.
tilunya tilu atuh pan hese. jijing Oh, geus senang geus Akang ieu euy. Aing ngahaja Kang aing bari pohon tadi teh. Kudunya tilu siki Akang loba teuing. 1.000 lumayan Kang aing jeung subudak. Oh Kang, tapi ridho Kang asal kepecahkeun dengan nyekelna tilu mindahkeunana. Ieu mah WhatsApp waktu wah. Oh. Da tadi geus menit ka-4 tadi. Jatahna. Tilu. Tapi tadi geus bener aing teh 1 2 3 4 5. Minahkeunna loba teuing tadi mah kuduna ge atuh tilu siki cek urang ge ulah leuwih. Akang sabaraha we minahkeun tadi. Nya nu penting mah 4. Tah 2. Hiji deui Kang. 1 2 3 4. Muah taluk kayak gitu mah. Ngomong kudu. Oh, wow, ya atuh tilu. Pecahkeun heula wadawa. Tilu. Tilu mah euy, moal. Teu Dosen oke, sen jeung tukang parkir. Matak Akang wayahna. Oh. Buruk Oh, mau bisa teu bisa, sok balikeun deui. Tilu. Aya waktu samanit deui beres. Muah ada es ya tuh. Cing sok, aku nyerah ieu jual senang di 100.000 beri salah ge. Bener Akang tadi kan salah, cara. Boga tapa dikit teh dulur tingali. 200.000 geus sampah we eta na banget geus sepat geus disakuan bari. So. Oh. Buruk ka. Geus taluk we. Moal urang teu kaotakan sing sumpah urang mah sing ngomong do. Taluk. Karah jangan kana hulu. Babari Kang bieu teh geus bener Kang. Tuh tingali. Carana. Hiji tuh nya. Hiji 2 bener? Tilu ieu. Sabaraha kotak itu? Hiji 2 tilu. Da kurangnya sebenarnya kita pikiran. Asli pikiran. Tadi we geus. Biar we kira. Jangan seribu baik deh. No. Bodoh gitu mau. Udah ngomong lah. Tadi ke di awal video ke ngenakeun tilu ya. Tilu siki korek ulah leuwih Akang tadi leuwih. Urang kapopohokeun tadi. Sebenarnya mah otak teh geus bener-bener pancet aing. Tadi gitu kan mah tuh Hai. Sebenarnya urang pernah wargi-wargi apa urang gitu. Aduh anjing. Tungguan ge pokona 2 ka 3 poe pokona mah dibalas. Pokona mah. Dek dibalas pokona. Dibalas pokona mah bener-bener nu kana dieu. Coba lah. Tungguan pokona mah. Benernya? Ya bukan dia duit mah duit urang ya. Teh kan teu jadi yo. Segera kan geus 300.000. Tuh kan. Coba kerja. Hiji 2 tilu. Aduh, sare diganggu. Itu jadi iya ge hampir aduh jeung susu budak cai aing teh. Teu pikir-pikir nah asal leuwih teh nyokot tilu jadi leuwih. Kamuranya sakuan deui. Tah kitu. Sok atuh sampaikeun ya. Pokona mah karena wargi-wargi Aden urang mah apalah pokona mah. Apal aing. Aya nama gitu. Henteu tadi ge apal cuma nama piapi we. Bari ngejangan otak. Nah gitunya wargi-wargi Aden bener-bener loba geuning lucunan guyonan urang Sunda teh. Gitu. Urang bumulenya, urang naon namina teh? Urang angkat seni Sunda. Urang Sunda terutama urang guyonan ge simpel sebenarnya mah. Tapi ku urang pribadi urang matak jangar kana hulu sebenarnya heuh lah jangar kana hulu aku we. Baru mengakui itu dah. Ti dokteran ge mengakui bener sih. Tapi salah gitu. Model di kartu bahasa itu pokoknya mah temuan lahnya video-video nu saratut nambah teh HP game jadi oi naon gitu nya urang di romak atau di nya urang bener aslinya bieu ge ger sare pisan sare jam sabaraha jam 4 atuh marking barang itu tuh bakal di order nya gitu nya Siap. subscribe pokoknya mah ulah hilap
like and share na. Aku wali-wali adet itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.